akhir zaman baru dah jin ke barokah hutang kabeh. Masya Allah. Penelian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat cari cing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek blus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu dia lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan baru sadurungeunna sahabat teh masih kene culak cileuk banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat sih sia ka neraka disingkirkeun kunyana aing geula jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing geula wi bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian dasar. Berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat panik. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bisa. Tok sama kos gitu mah sia lain mah ngaji, sia dek ngadengekeun teu kaji. Jai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laleutik kae. Muga dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Ieu teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari maca kitab. Waduh, cak mari maji makan aing teu. Teu pandai ngadengekeun pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener sugan aya di Pandeglang mah sugan aya di Serang mah coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran ye ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ima ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisanan sama kiai gitu aja nih bibisanan aing sia teu percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah di surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, lagi sombongannya lah. Sombongan gitu memejehna. Pacar baik bener lah sombong lah. Angkorak cia.
Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus ya Ki Golkar tilok ngomong nu kitu pan Ki partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat ihma ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh dirina ge bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah ke Kanjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya okos nurungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng aya rangda ketabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda Kanjeng isukna aya nini ketabrak motor diantapkeun mun nya goblok tadi pendi blon antap dia deh korek ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang cek Kanjeng Nabi aya goron ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang deh sahabat kaget je pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir jah berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa tah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang yang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling Baja maling, mun urang bebeja kak orang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi, bagus amat, bagus, saknya teh, itu nyaon korupsinya nama, sarwajeng air mineral, barang kurang dibere ini air mineral, embung ini mah air mineral, mah kurang, eta kan dicampuran mineral, oplok, caknya meren mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih embung ini mah air kudu dicampuran mineral ya ini udikna kebelah itu dari udik tamati udik teh masih 2 km ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman man urang lembur teh nyaho sudah ditekan situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomongna ieu teh betah orang lembur atau diberi bahasa kos gitu nyana ndek inteleka jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae waktu sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah mah emang teu betah teu bisa teu bisa sama pakai bahasa Indonesia bae kandas okos kurang rajin bahasa Jawa kebal-kebal Sunda deh bayangnya lagi aduh Masya Allah iya jadi orang namun nyaritakan mujizat Kanjeng Nabi
kadang hayang seuri bahasa Kangjeng dan hayang seuri hebat amat na bahasa kena yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam kedua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang yas'auna mah lumpat sahabat kaget tanya luatan si ka jahanam orang bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalupatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua hayu atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional senajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek ini eta sih negara mana ulah loba omong nih ini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sarojeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda setika can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ka segede awak minuman haram aya digeulak di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah dieu tuh belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sajen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh baru tempat teh di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli detik segini korma segala naon dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti tah naon sih maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah kan banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero di hareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah Karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara Masya Allah Karim encan di Amerika encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu Masya Allah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat anu gaul tapi camat saha jauh kalau waktu jauh gitu jauh jasa
1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapan di satelit. Terus siapa semuanya satelitnya tadi mana? Dasar lembur sih kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge pangrah. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu teu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqgol min golil. Jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqgol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datangkan ke Imam Mahdi turun datang ke Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrek satahun angkeun lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberat geus eukeur malah nah, ieu tinggal hujan ngecrek satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetap urang mantap ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetep nyana ge ceurik sarua bae hayang salam